Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui di pelajaran Basa Sunda kelas 8 minggu ka-4. Dina pertemuan ayeuna urang bade ngabahas perkawis kecap prajekan. Tah, naon atuh anu disebut kecap prajekan teh? Kecap prajekan nyaeta kecap anu wangun dasarna disebut 2 kali atawa leuwih boh sawareh atawa sagemblenganana boh sorana angger atawa sorana robah. Gunana nyaeta pikeun ngawangun kecap atawa harti anu anyar. Upami ayeuna urang bandingkeun sareng pelajaran bahasa Indonesia atau dina bahasa Indonesia anu disebut kecap prajekan teh nyaeta kata ulang. Contohna upami dina bahasa Indonesia aya kata bapak-bapak, ibu-ibu. Tah, eta teh mangrupakeun contoh kata ulang dina bahasa Indonesia. Nah, dina bahasa Sunda ge aya contona. Tah, tata acan lebet kana contoh, ayo urang tinggal heula babagian atawa rupa-rupa kecap prajekan dina bahasa Sunda. Babagian atawa rupa-rupa wangun kecap prajekan aya 4 bagian. Anu kahiji aya anu disebut dwi purwa. Nu kadua aya anu disebut dwi madya. Anu katilu aya anu disebut dwi lingga jeung nu kaopat aya anu disebut tri lingga. Tah, supados sadayana ngartos, hayu ayeuna urang bahas hiji-hiji. Nu kahiji nyaeta aya dwi purwa. Pengertian secara istilahna ieu dwi teh hartina teh 2, purwa artina teh awal atau mimiti. Jadi anu dimaksud dwi purwa teh nyaeta kecap prajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali ngang mimiti wangun dasarna. Tah, tadi dina definisi dwi purwa aya kecap ngang. Ngang di dieu teh nyaeta suku kata. Contohna ayeuna kecap imah. Kecap imah diwangun ku 2 suku kata nyaeta i jeung mah. Nah, jadi inget ya, emut ya, anu disebat ku ngang teh nyaeta suku kata. Nah, ayeuna uih deui ka pengertian dwi purwa. Ingat dwi purwa teh nyaeta sakali deui kata atau kecap anu diulangi nah teh di bagian awal atau suku kata anu awalna. Contohna kata dasarna teh sepak. Kaasupan ku dwi purwa jadi sesepak. Sesepak kaitanya. Contoh sejenna aya buntut. Jadi bubuntut. Kecap dasarna buntut kaasupan dwi purwa jadi bubuntut. Contoh sejenna deui aya kata dasarna teh atau kecap dasarna teh kolot. Jadi kokolot. Tah, etanya anu dimaksud ku dwi purwa. Babagian anu kadua nyaeta aya anu disebut dwi madya. Dwi teh 2, madya naon? Nah, madya mah nyaeta bagian tengah. Jadi kecap prajekan atau kata atau kecap anu diulang teh aya di bagian tengah. Di bagian tengah ayeuna contohna aya kata dasarna teh sabaraha. Kaasupan dwi madya jadi sababaraha. Sababaraha. Eta contoh anu sejenna deui aya sapeuting. Kaasupan dwi madya dari tengah jadi sapeuting. Nah, etanya babagian kedua tina kecap prajekan teh nyaeta dwi madya.
Anu katilu bagian katilu tina kecap prajekan teh nyata aya anu disebut dwi lingga. Nah, naon ai dwi lingga? Definisi tina dwi lingga nyaeta kecap prajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasar kagem belenganana. Nah, benten sareng anu tadi untuk pembahasan anu tadi, dwi lingga mah aya babagianna deui. Dwi lingga teh kabagi dua bagian. Anu kahiji aya dwi lingga murni. Naon anu disebut dwi lingga murni teh? Nyaeta kecap prajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna bari sorana anger. Ingat, murni berarti sorana teh anger. Itu aya anu robah setik acannya. Contohna ayeuna dwi lingga murni atau dwi murni. Kata dasar atau kecap dasarna teh jalma. Kaasupan dwi murni jadi jalma. Nah, jadi sorana ge anger teu aya anu robah. Contoh sejenna tina dwi murni aya aki. Kata dasarna teh aki. Kaasupan dwi murni jadi aki-aki. Contoh sejenna deui kecap dasarna nini. Kaasupan dwi murni jadi nini. Eta nya anu disebut dwi murni. Babagian anu kadua tina dwi lingga nyaeta aya dwi reka. Tah, naon anu disebut dwi reka? Nyaeta kecap prajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna bari salah sahijina teh aya anu robah sorana. Tah, emutnya bentenkeun upami dwi murni mah teu aya anu robah, upami dwi reka mah salah sahijina teh robah sorana. Contohna aya kata dasar atau kecap dasarna teh imut. Kaasupan dwi reka jadi umat imut. Tah dina lagu Mojang Priangan kan aya umat imut lucu. Nah, contoh sejenna deui aya anu kata dasarna teh contohna seuri jadi sura seuri. Terus aya kata dasar atau kecap dasarna teh tulang. Kaasupan dwi reka jadi tulang kaleng. Tah, eta anu disebat dwi reka. Salajengna babagian tina kecap prajekan anu kaopat nyaeta aya anu disebat trilingga. Tah, tadi mah dwi anu kaopat mah ayeuna trilingga. Naon atuh anu disebat trilingga? Tri berarti tilu nya, lingga naon? Nah, ini orang bahas pengertian tina definisi trilingga. Nah, kecap prajekan trilingga nyaeta kecap prajekan anu diwangun ku cara nyebutkeun tilu kali wangun dasarna bari robah sorana. Tah biasana wangun dasarna teh mangrupa kecap anteran atawa tiruan sora. Kecap anteran teh kata pengantar gitunya. Contohna ayeuna kata dasar atau kecap dasarna teh aya kata atau aya kecap hah. Asupan trilingga jadi hah heh hoh. Nyong teh naon? Upami urang lulumpatan tah sorana teh meni hah heh hoh gitu kan. Nah, eta contoh sejen tina trilingga aya kata duk atau kecap duk. Nah, kaasupan trilingga jadi dag dikduk. Duh, si eta mah didag dikduk hatena euy. Nah, eta contohna ya. Nah, jadi trilingga mah inget tilu kali diulangi teh balik sorana robah tina kecap asalna gitu atau kecap dasarna. Nah, eta sakitu pangitan kangge pembahasan ngeunaan kecap prajekan. Upami aya anu beli taroskeun atana pikiran hartos tina penjelasan Bapak, mangga biasa ditaroskeun di WA grup atanapi di kolom komentar. Nah, sakitu wae
tiasa dugikeun. Atur nuhun, tepang sareng Bapak di pertemuan minggu kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.